warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, abdi sareng rerencangan nuhunkeun waktosna kanggo ngawawancara ibu perkawis koperasi siswa. Alhamdulillah. Tapi saat acana abdi sareng rerencangan bade nepangkeun heula nepangkeun nami abdi Teddy Suhendra di kelas 10 TOB. Nepangkeun nami abdi Paksa Aditya Suratman di kelas 10 TOB. Nepangkeun nami abdi Rijali Apriansa di kelas 10 TOB. Nepangkeun nami abdi Sintinu Karima di kelas TOB. Nepangkeun Nusta Abdi di kelas 10 di kelas TOB. Saat itu panginten perkenalan di abdi sareng rerencangan. Langsung we kurang ka inti wawancarana ibu. Ibu panginten dimulai iraha atanapi tos sabara lami ieu koperasi siswa teh ngadeg. Di tahun 1888 kami di Entang luwih ka ayeuna saberapa? 31 tahun Selama Islami. Terasna Bu, naon wae barang anu dijual di Kopsis ieu teh? Anu di Calikopsis. Anu pertama mah nyata nyayogikeun kebutuhan anggotana diantarana atribut sekolah, terus dilengkapi ku ya makanan ringan sareng minuman ringan. Saterasna saha wae anggota koperasi siswa ieu teh? Anggota koperasi nyata siswa-siswi anu sakola di dieu. Saterasna di mana ieu awitna koperasi teh diadakeun. Awitna maksudna mimitina di Damal tuh. apa di paling dieu apa di paling mana mah. tempatna nya di dieu koperasi berlangsung di dieu. Terus tahun 88 mah kami terlepat masih di ditu anu di alun-alun teh payunan dinas pendidikan eta teh SMK kapuleun teh. Nah terus tahun 19 ngalih tadi kita koperasi di tempat Selanjutnya naon manfaatna sareng tujuanna tina koperasi sekolah itu? koperasi sekolah didirikanna tujuanna kanggo wadah siswa anak-anak yang anggota untuk diajar berorganisasi. Ya organisasi biasanya koperasi teh diantara teh belajar ya naon ini teh pembukuan kayak. Nah memang koperasi tidak terlepas dari yang namanya SHU ya, keuntungan usaha. Kenapa? Karena dari simpanan-simpanan anggota eta digolangkeun atau dimanfaatkeun salah sajinya eta dalam bentuk niaga. Jadi manfaatnya eta salah sajinya nya kanggo tadi kan tujuan didirikannya eta kanggo belajar organisasi ya. Salah satunya di selain di OSIS ya. Terus manfaatnya tadi jadi belajar namanya teh belajar mengenai penipuan karena itu uangnya digunakan untuk digunakan untuk perniagaan ya otomatis belajar penipuan, belajar keluar masuk uang. Nah, itu manfaatnya. Masa bodas ngge getun ya? Ya, kaduana nyata ya belajar teh manfaatna teh di koperasi eta kan sok aya pendidikan di satunya workshop belajar mengenai di bidang koperasi gitu kan salah satunya itu juga karena suka mengadakan pendidikan. Nah, saat itu panginten ti urang milih ti ibu aya nu bade disampaikan kanggo motivasi ka urang nu wirausaha atau nya wirausaha mah intinya mah jangan mudah menyerah.
jatuh bangun lagi jatuh bangun. Ya, tidak pasti lagi. Jadi jangan pantang mundur, maju terus gitu. Panginten kitu wae Bu. Terus hatur nuhun karena waktuna hapunten abdi sareng rerencangan ngaganggu gitu. Nya hapunten bilih aya kecap anu teu enak gitu. Munten di hapuntenna. Sami-sami oke. Dina kecap anu campur aduk bahasa Sunda. Nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.